kaeling bumi kang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katumpuhan. Ayeuna orang nyaritakeun Imam Junaid. Apa Imam Junaid manehnya? Imam Junaid al-Baghdadi bergelar Sayyid at-Taifah, rajana para sufi. Ai sufi teh nyaeta ahli tasawuf. Imam Junaid teh ibu ramana orang Persia, nyaeta di daerah Nahawan. Pindah ke Baghdad, di Baghdad jadi pedagang kaca. Lamun Imam Junaid lahirna di Baghdad, wafatna oge di Baghdad. Lahirna sekitar tahun 210 Hijriah, wafatna sekitar tahun 288 Hijriah. Guruna di bidang ilmu tasawuf anu terkenal diantarana nyaeta Syekh Syari As-Sakiti jeung Imam Haris Al-Muhasibi. Di usia 20 tahun Imam Junaid mah geus diangkat jadi mufti. Ari mufti teh lamun di negara demokrasi seperti urang mah lir ibaratna teh ibarat hakim agung. Di antara muridna Imam Junaid anu terkenal nyaeta Asyibli jeung Al-Halaj. Imam Junaid mah ti leutik geus dibimbing ku mamangna ti pihak ibu. Eta mamangna teh mangrupakeun ulama sekaligus wali besar di zamanna di daerahna nyaeta anu ngaranna Syekh Syari As-Sakiti. Jika saluan Imam Junaid radhiyallahu anhu nalika anjeunna keur budak keneh, anjeunna diajarkeun ku Syekh Syari 3 kalimat pendek tapi dahsyat. Kalimatna teh nyaeta kahiji Allahumma i, kadua Allahu nadiri, katilu Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Cek Syekh Syari ka Imam Junaid leutik nalika keleutikna. Junaid ucapkeun ieu tu kalimat berulang-ulang setiap hidup erek sare. Tuluy ku Imam Junaid teh dilaksanakeun. Setiap rek sare Imam Junaid ngulang-ulang eta kalimat nepi kalilana kurang leuwih sabulan. Nepi ka timbul kesadaran rohani dina diri Imam Junaid yen iraha wae di mana wae keur kumaha wae Gusti Allah teh teu woleh marengan anjeunna, teu woleh ningalikeun anjeunna, teu woleh nyaksi ka anjeunna. Sehingga Imam Junaid teu wani migawe maksiat. Sabab sadar selalu diawasi ku Gusti Allah. Eta barokahna tina ngamalkeun 3 kalimat eta. Tah eta teh bisa diturutan ku urang jan supaya bangkit kesadaran rohani ka Gusti Allah. Tak keayaan anu selalu merasa dilihat, merasa diawasi, merasa dibersamai oleh Gusti Allah teh lamun dina istilah ilmu tasawuf mah disebut muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Gusti Allah sehingga timbul era pikeun migawe maksiat. Kadang-kadang kan urang mah dinu rame mah era mega maksiat teh ai dinu keur eueuh sasaha mah kadang-kadang pan hajar ble. Nah supaya dinu rame dinu sepi sarua ngarasa
diawasi ku Gusti Allah tak bisa diamalkeun eta rek sare. Allahumma Allahu nadiri, Allahu syahidi gitu. Eta teh amalan Imam Junaid nalika anjeunna keur leutik anu diajarkeun ku Syekh Syari As-Sakiti. Eta sabagian keterangan ngeunaan Imam Junaid, prologna eta mah. Ayeuna mah urang nyaritakeun sabagian tina kalamna. Tina kalam-kalamna Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an anu aya hubunganna jeung pelajaran tasawuf. Nalika ditanya mengenaan ilmu tasawuf, ceuk kasauran Imam Junaid radhiyallahu an, ari tasawuf teh nyaeta nu kahiji mengenal Gusti Allah sehingga dina hubungan anjeun jeung Gusti Allah eueuh perantara. Ari tasawuf teh nu kaduana nyaeta migawe sakabeh akhlak anu hade menurut sunnah Rasul jeung ninggalkeun sakabeh akhlak anu goreng. Ari tasawuf teh nu katiluna nyaeta ngelesotkeun diri tina karep nafsu ku kataatan ka Gusti Allah. Ari tasawuf teh nu kaopatna nyaeta teu ngarasa ngamiliki kana nanaon jeung teu ngarasa dimiliki ku sasaha salian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari tasawuf teh nyaeta nyucikeun hate tina sagala katerikatan jeung makhluk, ninggalkeun tabiat-tabiat anu goreng, mareuman sifat-sifat kamanusiaan anu tercela, ngajauhan diri tina dorongan hawa nafsu, nyipatan diri ku sifat-sifat ruhani, berpegang kana hakikat tina setiap ucapan, tuluy ngutamakeun Gusti Allah dina setiap waktu, tuluy nasihat kepada umat Islam menyampurnakeun janji ka Gusti Allah jeung mengikuti kana syariat Rasulullah alaihi wasallam. Eta penerangan ngeunaan tasawuf versi Imam Junaid. Jadi panjang tasawuf teh artina heueuh lamun ceuk Imam Junaid mah. Sedengkeun nalika ditaros ngeunaan sufi, ceuk kasauran Imam Junaid ari seorang sufi teh nyaeta lir ibarat bumi. Lamun dibaledog ku kagorengan manehna selalu males ku kahadean. Ari seorang sufi teh eta lir ibarat bumi anu di eta bumi teh lalumpang sagala sesuatu boh nu hade boh nu goreng. Ari seorang sufi teh eta lir ibarat langit anu menaungi ka sakabeh anu aya di handapeunana. Ari seorang sufi teh eta lir ibarat cai hujan anu nyebor ka sagala sesuatu tanpa milih-milih. Eta kasauran Imam Junaid nalika ditanya ngeunaan sufi. Jadi inti tina tasawuf teh diantarana nyaeta kahiji meresihan hate tina kamusyrikan, meresihan hate tina karat-karat dosa, meresihan hate tina sifat-sifat tercela, meresihan hate tina rasa kebergantungan ka makhluk, meresihan hate tina miharep jeung ngandeukeun ka makhluk, meresihan hate tina segala rasa miboga, meresihan hate tina syahwat nafsu, meresihan hate tina segala sesuatu salian Allah. Jadi intina kahiji tasawuf teh meresihan hate intina mah. Jadi lamun ente bertasawuf tah meresihan hate eta teh gawena teh sina ilmu tasawuf teh gawena teh meresihan hate nu kahiji teh meresihan hate tinu tadi tinu rupa-rupa perkara anu loba eta intina mah mapi kolbi goirullah dina hati kuring salianti Gusti Allah tapi kenyataan anu seperti kitu. Jadi sok sanajan ilmu
hafalanana tasawufna apa kitab tasawuf anu segala kitab diapal-apalkeun, tapi lamun hatena aya sesuatu salian di Gusti Allah berarti eta teh bohong tasawuf. Berarti eta teh can bertasawuf heueuh. Jadi kaduana intina tasawuf teh beradab jeung berakhlak, ku adab jeung ku akhlak anu alus, boh ka Gusti Allah, boh ka Rasulullah, boh ka sakabeh makhluk-makhlukna Gusti Allah. Jadi eta intina tasawuf kajian menasihan hati kadua beradab jeung berakhlak. Itu sedengkeun areun disebut sufi teh nyaeta jalma anu nangtungna lain di atas golongan, lain di atas partai, lain di atas mazhab, lain di atas firqah, lain di atas suku jeung budaya, tapi di atas kemanusiaan. Jadi sufi mah terikat ku atribut golongan, atribut organisasi, atribut partai, atribut thariqah jeung sajabana heueuh. Jadi sufi anu sajati mah lepasna sakabeh atribut, berdirina di atas kemanusiaan. Artina manehna migawe hade ka sakabeh manusia nu aya di ruang lingkup hirupna tanpa membeda-bedakan agamana, tanpa membeda-bedakan suku bangsana, tanpa membeda-bedakan kelakuanana, status sosialna, nasabna, profesina, budayana, partaina, pangkat jeung jabatanana jeung sajabana. Jadi ari sufi mah kanu hade, kanu goreng, kanu gede, kanu leutik, kanu Islam, kanu non Islam, sarua welasna, sarua asihna, sarua berehanana, sarua hampurana, sarua migawe hadena. Da sabab eta kabehanana ciptaan Gusti Allah, eta kabehanana kagungan Gusti Allah. Jadi mandang ka Gusti Allah na kanu nyiptakeunana, kanu kagunganana. Jadi teu kahalangan ku atribut manusia, atribut agama, oh urang mah muslim, oh itu mah Yahudi, itu mah Nasrani, itu mah Hindu, itu Buddha. Teu kitu, nu Hindu, nu Buddha, nu Islam, nu Yahudi kabeh ge kagungan Allah, kabeh ge makhlukna Gusti Allah. Jadi migawe hade ka sakabehna sabab hormat ka Gusti Allah, sabab ngagungkeun ka Gusti Allah, sabab patuh ka Gusti Allah gitu. Eta kakarang ngaranna sufi. Jadi ari sufi mah hatena jembar, bisa memahami, bisa memaklumi, bisa menerima, bisa merangkul, bisa menampung, bisa menaungi, bisa mengayomi ka sakabeh perbedaan manusia nu aya di alam dunya gitu. Lamun ente bisa seperti itu berarti ente oge bisa disebut sufi. Hayang ente disebut sufi. Luhur teuing apa? Main diajar heula ieu mah jeung pengetahuan atuh. Ieu hawe migawe na rek sok rek pageto dicicil saeutik-saeutik lila menjadi sufi. Jadi sufi teh jang lain anu berjenggot, lain anu berjubah, anu bersoban, bertongkat, bertasbih. Unggul eta mah penampilanna bisa menipu. Ari sufi nu sabenerna mah nyaeta jalma anu bermakrifat, anu bertauhid, anu beriman, anu berislam, anu berihsan, anu bersehatena, anu beradab jeung berakhlak, anu welasan, asihan, dedehan, nyaahan, berehan ka sakabeh makhluk-makhlukna Gusti Allah. Itu mata kahade ulah katipu ku penampilan, ulah katipu ku popularitas, ulah katipu ku follower.
serta jantan jenggotan sorbanan udeng-udengan jubahan ari praktek kenyataan anak itu mah eta tak supi anu sabenerna itu tingali akhlakna, tingali tekad ucap lampahna, tingali pagaweanana. Imam Junaid oge kantos ditaros ngeunaan hijab anu jadi penghalang antara hiji hamba jeung Gusti Allah. Ceka sauran Imam Junaid radhiyallahu an di kalangan jalma awam aya 3 hijab. Eta hijab anu matak ngajadikeun maranehna terpisah ti Gusti Allah. Kahiji rupana makhluk, kadua rupana dunya, katilu rupana hawa nafsu. Eta hijabna jalma awam. Sedengkeun ari jalma-jalma anu hawas nyata jalma-jalma anu khusus seperti jalma-jalma alim aya 3 perkara anu ngahijab maranehna ti Gusti Allah nyaeta kahiji rupana osok nembong-nembongkeun amal ibadahna ka batur ka umum. Kaduana dina beramal ibadah udaganana kana ganjaran. Katilu resep pamer kana nikmat-nikmat nu araya di maranehna. Nah eta panyakitna jalma anu alim, anu sohor, anu terkenal. Lamun ku zaman ayeuna pan disebut naon teh jeung flexing. Nah lamun ayeuna disebut flexing. Boga pamajikan geulis dipamerkeun, boga mobil Lexus dipamerkeun, boga imah gedong dipamerkeun, boga naon wae dipamer-pamerkeun ka umum. Komo ieu mah gampang pamer teh tinggal jepret foto upload ka medsos menyebar se Indonesia apa manehna boga anu batur mah jeung tinggal saukur ngegera curug ngan saukur semut kabita ngabibita jelema leutik hayang siga manehna boga anu nah eta teh panyakit, eta teh hijab nu ngahalangan eta jalma tina usul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping eta Imam Junaid oge kantos ditaros ngeunaan bisikan-bisikan nu aya dina jero hate manusia. Jika sauran Imam Junaid ari bisikan-bisikan hate teh aya 4 rupa. Nu kahiji bisikan hate anu berasal ti Gusti Allah. Ari bisikan hate nu berasal ti Gusti Allah nyata bisikan hate anu ngarahkeun kana kasadaran. Nu kadua bisikan hate nu berasal ti malaikat. Ari bisikan hate nu berasal ti malaikat nyata bisikan hate anu ngarahkeun kana kataatan. Nu katilu bisikan hate anu berasal tina nafsu. Ari bisikan hate anu berasal tina nafsu nyaeta bisikan hate anu ngarahkeun kana kanikmatan, kana kasenangan jeung kana mika cinta kana papaes dunya. Nu kaopat nyaeta bisikan hate anu berasal ti setan. Ari bisikan hate anu berasal ti setan nyaeta bisikan hate anu ngarahkeun kana dendam, kana iri dengki, kana permusuhan, kana angkara murka. Eta asalna ti setan. Jadi lamun timbul bisikan-bisikan dina diri ente, tah ayeuna mah ente bisa kenal eta bisikan ti mana. Tingali tan inget-inget. Jadi kenali heula ku ente nah eta teh bisikan nafsu, nah bisikan setan, nah bisikan malaikat, nah bisikan ti rob. Tingali cirina.
Lamun eta bisikan membuat ente sadar ka Gusti Allah, sadar kana kelemahan diri, sadar yen ente teh loba dosa, sadar kana purwadaksina, tak berarti ente bisikan-bisikan teh ti Robbaniyah, eta ti Gusti Allah. Lamun eta bisikan-bisikan ngajurungkeun ente kana migawe kataatan, kana migawe amal-amal soleh seperti nitah maca Quran, nitah hudang puting, salat tahajud, nitah ngaluarkeun zakat, ngaluarkeun sedekah, nitah silaturahmi, nitah ngaji. Eta teh bisikan-bisikan teh berarti bisikan malakutiah, asalna ti malaikat. Lamun eta bisikan eta ente ngudag-ngudag kana kasenangan jeung kanikmatan dunya, jeung mika cinta kana papais dunya, berarti eta bisikan teh bisikan nafsiyah, nyata bisikan anu asalna tina nafsu. Ari menikmati kesenangan, menikmati kanikmatan jeung kesenangan dunia teh boleh-boleh saja, jangan tidak dilarang. Yang penting kahiji tidak berlebihan, kahiji perkarana bukan perkara yang haram. Itu katiluna tidak menghalalkan segala cara gitu. Da ari papais dunya mah fitrah manusia, memang dunya teh jeung papaisna disadiakeun untuk dinikmati oleh manusia ngan aya aturan anu berlaku, taulah sampai keluar tina aturan-aturan hukumna Gusti Allah tina menikmati kasenangan-kasenangan, kanikmatan-kanikmatan dunya. Lain ulah, yang penting ulah kaleuweuhi jeung ulah nu haram jeung ulah ngalakeun segala cara. Hari papais dunya teh atuh contona teh saperti dahareun, inumun, pakaian, perhiasan, aksesoris, tempat tinggal, kendaraan, perempuan, pangkat jabatan, eta teh kasup kana papais dunya. Ari papais teh rarangken, ari rangken teh perhiasan. Eta berarti bisikan nafsu. Lamun eta bisikan nitah ente kana maksiat, nitah ente kana kejahatan, kana permusuhan, kana dendam, kana angkara murka, tah berarti eta teh bisikan ti setan. Nah, bisikan ti setan wajib ditolak, wajib dihindari, wajib dilawan. Untuk bisikan setan mah no compromise, tidak ada kompromi. Salian ti eta Imam Junaid ditaros ngeunaan tanda, naon tanda na Gusti Allah berpaling ti manusia atawa berpaling ti seorang hamba. Jika sauran Imam Junaid ari tandana yen Gusti Allah berpaling ti anjeun, nyaeta anjeun disibukkeun ku kasibukan anu eueuh gunana. Eta tandana. Jadi lamun ente hayang nyaho apakah ente ditinggalkeun ku Gusti Allah ataukah ente dibarengan ku Gusti Allah, maka tingali kasibukan ente. Apakah kasibukan ente teh aya gunana, aya manfaatna keur diri ente dina urusan pangabdian ka Gusti Allah atawa eueuh? Apakah kasibukan ente teh ngadukung kana pangabdian atau ngahambat kana pangabdian? Namun eueuh gunana keur pangabdian ka Gusti Allah. Lamun kasibukan ente ngalalaikeun tina pangabdian ka Gusti Allah, tah eta teh mangrupakeun pertanda yen Gusti Allah teh geus berpaling ti diri ente gitu. Tuh Imam Junaid ditaros ngeunaan naon anu bisa naikkeun darajat kana darajat anu luhur.
Jika syauran Imam Junaid aya 4 perkara anu bisa ngangkat darajat hiji jalma kana darajat anu luhur, sok sanajan eta jalma teh amalna jeung elmuna saeutik. Nu kahiji murah hate, nu kadua rendah hate, nu katilu berehan, nu kaopat budi pekerti anu luhur. Ta eta 4 perkara anu bisa naikkeun darajat ente kana darajat anu luhur sok sanajan ilmu jeung ibadah ente pas-pasan. Eta berarti kabar gembira ke ente. Jadi sok sanajan ilmu jeung ibadah ente pas-pasan, tah ayeuna mah ente teh teu kudu hariwang heuh. Sabab ente masih keneh bisa naik kana darajat anu luhur di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala lamun dina diri ente aya 4 perkara. Tah ayeuna mah ayakeun eta 4 perkara teh dina diri ente heueuh. Ingat-ingat nu kahiji sifat pemurah, nu kadua rendah hate, nu katilu berehan, nu kaopat adab jeung akhlak anu terpuji. Lamun aya 4 perkara eta dina diri ente, maka hakul yakin ente teh bakal diangkat derajatna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kana derajat anu luhur.